Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka breh ka tembong hiji lalaki keur cineluk nyang hareupan cempor bari diharudum ku samping kebat tatambalan. Oho si lalaki teh batuk deui. Heg ngorehkeun palupuh kecerot nyiduh kana ronggang. Dugi kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Lain geura sare atuh Akang. Sakieu angin ngahiuk teh kalah kacenekul wae. Ceuk sora awewe tinggon pamajikanana. Da can tunu atuh dah. Si lalaki nembalan sorana peura kawas nu ngaharewos. Nya komo atuh cenekul bae mah. Nu dah angin. Sakitu batuk taya eureuna teh. Geura direngkolkeun mah rarap moal ngehkeh teuing. Si lalaki teu nembalan, ongkoh we diuk. Jigoh deui. Batukna teu eureun-eureun. Kojenggang ngarongkong cangkir seng. Sabada nyiduh kana ronggang, regot manehna nginum. Ongkoh tadi deh, Akang mah udah lalajo. Katiisan meureun. Kahayang teh. Ari ngarumasakeun boga panyakit mah cicing we di imah. Ieu mah kalah ngadon lalajo nepi kabubaran pisan. Piraning awewe menca naon kaanehanana. Pamajikanana nyarita deui norowelang ti enggon. Rasepna leuwe nu ngalungan pakaian Akang mah nino. Heg dipake ku nu menca teh. Dina mulangkeunana teh ditebus ku duit. Mani asa babari nakar batur mah neangan rejeki teh. Teu cara urang mani seuseut nakar neangan duit sapeser oge. Jigoh deui batuk manengeh keh. Cek kuring oge atuh mending sarekeun. Marah teu batuk-batuk bae. Hese pitunuhun. Hese ieu teh pitunuhunna ge nono. Ari beuteung lapar mah. Kulup sampe atuh pan aya keneh dina boboko. Kaseueur-seueur angan. Ti tadi oge hayo bae dijejelan ku kulup sampe mah. Beuteung teh. Atuh da nu ayana ge ngan sampe-sampena. Bang Dekong nu harita keur ngadedengekeun di luar. Teu wudu hatena make ngahelas oge. Ngadengekeun nu ngarobrol teh. Bener oge manehna teh kangaranan jelema jahat.
Ari rasa kamanusaanana mah masih keneh ngabogaan nyang karuk dina hatena. Ras kana dirina pribadi. Pangna ayeuna manehna sok ngalakukeun pagawean nu teu halal teh. Mimitina mah kapan kunaon. Hal ieu teh kasurung ku peurih peujit. Pakasaban teu boga, pakaya nya kitu keneh. Gawe naktak mundak teu bisa. Tungtungna jorojoy dina pikirna, pikiran goreng. Nepi ka ngajadi bangsat gerot. Geus ngabaju mah hese pisan dieureunanana. Heg manehna kadakodok kana sakuna. Aya keneh 5 ketip gegeletekan dina saku. Aya pikiran rek dibikeun duit teh. Tapi dipikir deui, ka mana rek dibelikeunana? Puguh nu perlu mah kejo pikeun ngarepehkeun beuteungna anu geus tangtu ti tadi pupurilitan hayang dieusian sangu. Lang manehna mikir, otakna digawe ka mana nyaneangan beas. Leok pikirna ka kampung sadahurip, breh pasar bini ka sawang. Di kampung eta mah pangbeungharna, tapi nyakumed nyakoret, hese teu bisa dikoet kuno keken. Nyeh Mang Dekong seuri sorangan, hatena gilig rek ngadatangan pasar bini. Biasana mah Mang Dekong teh tara ieu daek ganggu kanu lemur-lemur nu kaitung padeukeut jeung padumukanana mah. Kitu bae balang siarna teh sok kajauhna paling deukeut teh ka Wanaraja. Wayahna Sarbini, sakali ieu mah Andika kudu ridho kukula rek dipenta jakatna. Watir ku kisilah hayangan barang hakan. Ceuk gerentesna bari juringkang we manehna ngejati dinya. Jurelat. Jog manehna ka jalan, terus we nurugdug mudun. Palebah simpangan nu berasna ka saung rangon tea. Manehna ngareret. Ingeteun deui kalampahna ti heula waktu ngalakon galungan jeung si Usin. Katut si Warma. Alatan nulungan hiji awewe nu rek digadabah kahormatanana. Masalah. Lalaki teh si Lurah Barja tah. Ceuk gerentes hatena bari noyon we nurugdug ka Lebak. Breh kampung sadahurip. Leok manehna mengkol, sup ka lembur, bari sasalingkeran, bisi aya jelema nu nangenan. Kuncung-kuncung teh, Mang Dekong muru imahna pasar bini, beras ka tukang heunana, ngagilisir kana bilik dapur. Gulilap, nyebut peso balatina. Teu beletak, sulusup we manehna asup. Terila geus pun cengis deui kaluar. Sarungna nu tadi dibeubeurkeun, ayeuna mangrupa gembolan nu pinuh ku eusi. Luak liuk sakedeung, juringkang. Les kukuli wedan dina dapuran cau. Jeralat muru jalan. Gembolanana dikulawitkeun kana tonggongna. Dicaangan ku sinar bulan nu beuki surem nyusup kana mega hideung. Lir nu ngajurung laku. Sangkan Mang Dekong tumaninah eueuh nu nganyahoankeun. Anjog ka lembur Cicapar, juringkang. Beras ka imah leutik nu tadi teh geus poek, kawasna bae geus sarare. Gog Mang Dekong cingogo. Ho. Alah, penyakit teh ku teu ngarasakeun pisan. Kieu geus peures dagang garong jeung peujit teh purilitan. Teu bisa dibangbalerkeun. Ceuk si lalaki nu tadi bangun ngarasulaнаker. Kuniang Mang Dekong cengkat ketayap kana lebah panto. Heg keketrok lalaunan. Jempling. Di jero eueuh nu nembalan. Trok deui rada tarik ayeuna mah. Saha? Di jero nanya sorana rada peura. Oh iya kuring, aya perlu.
Tembal Mang Dekong. Kuring saha? Di jero nanya deui, ngarasa curiga meureun. Ih, kuring, lain rek maksud goreng baraya. Buka heula sakedeung. Reket, sada palupuh disada, katincak kuno lempang. Cekes, brai cempor diseungeut, ulutrak tulak panto disada. Brai dibuka ti jero. Saha? Si lalaki teu daekeun nempo kaluar, sieun taksiran. Mau boboh kok baraya. Ceuk Mang Dekong bari ngagejeligkeun babawaanana dina bang barung. Lol sirahna nempo ka jero. Keur naon boboh kok. Si lalaki bangun reuwaseun, neuleuh rurupanana Mang Dekong nu bosongot, kumis baplang sangkadulang. Kencangan we bawa ka dieu wadahna. Kalacat Mang Dekong unggah, pantona dipeunutkeun. Sedang manehna anggekeng cingogo. Si lalaki teh gempeur, rampang rempeung. Dengarti kana maksud kisemah lain wayah. Turug-turug ngarasa paur we. Ku linggirikna nu andihi bangun sahaok kadua gaplok. Kojengkang manehna nyokot boboko copong, song diasongkeun ka Mang Dekong. Urus suut we. Si samping teh dieurihkeun kana boboko. Si horeng beas bodas mani ngeplak. Teu kamuat, puguh beas teh lain saeutik. Taksiran mah aya kana 10 kiloeunana. Heg si lalaki teh nyokot cecempe, burusut dicicikeun kabeh. Saha ieu teh? Si lalaki nanya teu ngarti. Keur Andika. Lain hayang dahar tadi teh. Pek nyangu kadinya sing gede. Sabada ngeprukeun sarungna, miceun ke kebul beas. Mang Dekong teu loba diomong, jut bae. Manehna turun, ngareles kanu poek. Nu ditinggalkeun molhok bengong. Teu katepi ku ati, teu kahontal ku akal. Tengah peuting jojol aya jelema ngirim beas. Geus kitu heg manehna ngahudangkeun pamajikanana. Sabada dicaritakeun naon-naon nu kakara kajadian, polok deui pamajikanana oge, teu beda ti manehanana. Komo barang mireungeuh beas mani metung dina boboko jeung cecempeh mah. Make rada mangsar mingsir sagala. Sok sieun nu datang teh dedemit ngirim beas. Wah, lain jelema samanea Akang. Make nyahun Akang hayang dahar segala. Ceuk pamajikanana teu pupuguh, puriding bulu pundukna carengkat ting sariak. Rasana teh ngawid-wid. Teuing atuh nono. Da curing Kang mah manusa. Ngan eta we rupana maneh pikasieun. Pikasieun naker. Salakina pipilueun ngabiri gidig. Kan bahaya atuh. Ieu. Da kikiriman nama bener geuning beas. Cek nyinono bari ngarawu beas heg dipurulukeun. Sok loba kabejakeun geuning. Barang pamere tinu kitu mah sok saralin jinis. Tadi mah sidik mangrupakeun kadaharan atawa barang. Tapi ari ditelek-telek bet lain. Nyakeun bahaya tuh. Rek jelema rek lain lah. Pokona mah geuning ka urang teh masih keneh aya nu haat nono. Jelema we atuh pantes da puguh. Memang kaayaan urang mah tulunganeun batur. Rek karuhun bae heuh bisa jadi. Eyang anu ngageugeuh di dieu sugan. Da piraku anjeunna tuningaeun. Yen urang teh jelema kokoronyoso malarat rosa. Ayeuna mampihan bae sing buni ulah ditemong-temong. Bisi kanyahoan kudu sejen. Gue mataku jurud salah lemur. Tong cekcok ka batur mah. Nyamuang liwat ayeuna Kang.
cenah tadi hayang dahar. Wah, montoh nono. Jadi leungit geuning laparna ge. Kancadang sadayana, ari Mang Dekong mah harita teh geus ngarengkuh nanjak muru ka padepokan. Geus teu mikirkeun poekna peuting atawa rembetna jajalaneun anu disorang. Bari ngagedig teh manehna guligah, dumeh geus hasil bisa nulung kasasama nu sasatna keur ngarandapan kalaparan. Anu sok sanajan nu dipake nulungan teh lain barang halal, menang maling, tapi teu ieu jadi pikiran. Komo lamun seug ngingatkeun kaayaan dirina Pasarbini, nu beungharna teh nya kumed nya koret, tara daek ngepretkeun rezekina ka nu sangsara. Munasabah cenah dicokot sakitu mah itung-itung jakatna. Untung teu dikoredaskeun oge. Dalamun seug lain batur sagagampar oge rombongan anakna lain keur aya di Cicapar. Piraku teu dibongbongkeun Pasarbini teh. Sadatangna ka imah bari lalangkarakan dina bangku awina, Mang Dekong teu bisa ujug-ujug greup sare. Hatena ngarancabang, cus cos, inget ka ditu ka dieu. Ras kana lalampahan baheula, waktu aya keneh indungna Nyi Asmi. Asa moal pikieun hirup teh. Harita manehna keur nedeng pisan usahana kana bako. Ari geletuk pamajikanana maot, ari kecacas we usahana teh mejejes nepi ka ambrukna pisan. Ngalakonan potol beak modal. Turug-turug deui manehna teh brek gering. Atuh bandana menang kampal kumpul aya tauna teh beak dijualan dipake dahar jeung tatamba. Dina cageurna deui babandaanana teh sakur nu aya hargaan mah ledis koredas. Rek dagang teu boga modal, rek digawe berat teu tuman. Tungtungna manehna ngalegig, herang-herang karimata, teas-teas kari bincurang teh sanyana. Mangkaning ari barang dahar mah kudu. Nyi Asmi harita teh keur leutik keneh, keur rampus dahar jeung resep make. Di bawah hirup pot-potan mah pikawatireun pisan. Pamustunganana manehna nyieun hiji kaputusan. Nyi Asmi dipasrahkeun ka bibina nyaeta bisubiah pamajikanana Mang Uhro. Sedeng manehna sorangan ngejat ti lembur teu puguh nu disungsi. Tungtungna lantaran teu panggih jeung kamarasan. Nya ti gubrag kana jurang kamaksiatan. Babadog rarampog jadi pagaweanana nu ngabaku. Malah cicingna oge mencilkeun maneh di puncak gunung Talaga Bodas. Jadi jelema sereg dipanto tapi logor di liang jarum. Ras deui manehna inget ka budak pulungna nu ayeuna geus diaku incu ku manehanana. Lantaran budak teh diaku anak ku Nyi Asmi. Ngaran budak teh diganti disaluyukeun jeung harepan nu nyangkaruk dina hatena supaya jagana eta budak teh jadi jelema nu cager bager pinunjul ti sasama. Pinunjul dina harti lahiriah katut batiniah, pinunjul dina hadena tangtuna oge, lain pinunjul dina gorengna. Ras deui inget
Kumaha caritaan Nyi Asmi waktu manehna ngedalkeun angen-angenna nu ngeunaan dirina Wijana atawa Gumilar. Sanajan nya harita Nyi Asmi saukur ngageugeuikeun. Tapi dipikir beuki kapikir. Harapan nu ditamplokeun ka budak teh papalingpang jeung kaayaan dirina sorangan. Johagna ari ka anak ngadoakeun supaya jadi jelema bener. Ari manehna hirup ngan ngagugulung kamaksiatan, babadog, rarampog saumur-umur. Nya atuh. Nah, ari diri aing teh bet jadi jalma nu teu bener. Geus aya sababaraha puluhna jalma nu jadi korban kajahatan aing. Sok sanajan eta kabeh jalma-jalma baleunghar. Bari medit nu taya kakarunyana kanu malarat. Kitu garentesna hate Mang Dekong nu harita nangkarak bengkang dina pangsareanana. Wijana memang teu salah cek indung hidup. Ari harapan ditamplokeun ka diri hidup teh sakitu hadena. Ari kaayaan diri aki bet sakieu ramijudna asana teh sumbang naker. Hate Mang Dekong terus noroweco bari panon mah neuteup ka luhur kawas nu milang usuk. Sanajan ngan saukur sakotret kayu api cek paribasana. Tapi geuning teu burung rasa karumasaanana mah eunteup oge dina hatena. Rasa rumasa pinuh ku pangakuan yen dirina mangsa ieu keur nincak dina salah. Salah cek agama cek dari gama. Sasat tukang ngaguyurkeun lembur batur. Tukang ngabarubahkeun desa. Nah ieu karumasaan teh bisa oge jadi robahna patekadan Mang Dekong anu dipatri ku janji dina ati yen rek ngeureunnan tina sagala laku lampahna anu teu dipiridho ku pangeran. Wallahu alam. Lantaran Mang Dekong na sorangan kaburu reup sare bangun ngeunah naker. Kanca dangu sadayana. Cag urang tunda heula. Ayeuna mah urang nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Nu gelo. Barudak lalaki ting serebet lalumpatan. Ngudag-ngudag hiji awewe nu pakeanana rubut rabet ting alowir. Beungeutna kucel kotor tara ngambecai. Ari buuk gimbal ngaringkiwik aut-autan. Nu gelo. Yo. Ya, ngada duit. Budak lalaki kira-kira umur 6 tahun nyeredeg tukang ngeunana. Bari ngeungeupel batu. Bolotuk we ditengorkeun kana tarangna. Si awewe teh malik ngarandeg merong ka barudak anu ti tadi ngabring-ngabring ka manehanana. Atuh buriak barudak teh lalumpatan ka tukang sieun di udag. Sawareh ting baleuweur maredogan ku karikil. Bari sungutna teu noroweco nyarekan. Nu gelo teh leweh euy. Cek budak nu saurang nyorowok bari cengiran. Pedah kabireungeuh panon si awewe ngeyembeng guci panon. Anu satuluyna ngalembereh masihan beungeutna. Yang nyatu meureun euy. Nu saurang na malang bari balewar we maledog beretak kana tarangna. Berbei bae tarangna si awewe teh getihan puguh batu seukeut dipake nengor. Teu gelo abdi teh ujang. Cek si awewe bari nyusut cipanon. Ku leungeun bajuna nu keur lodro teh.
Rarawek deui. Tapakna ngabeuleugeudeur beureum, maklum ngahiji jeung getih nu merbe tina tarangna. Mas nu gelo rek ngudag tah. Kan eta ngabongohan. Hoya. Gelo sia, edan sia. Barudak leutik teh ting tarongeng ngahoya-hoya. Duh, Gusti. Dugi kakieuna nasib abdi teh geuning. Salaki disiksa di perong. Punahna kleungit. Duh, di mana ayana Ujang? Tentingan juragan lurah. Si awewe teh nu tayalian ti Nyi Esi. Hatena sumambat. Jumerit kanu kawasa. Bari mengpekan beungeutna kudua leungeunna. Cipanona juuh merebei campur jeung getih tina tarangna. Kanca dangu sadayana. Waktu Nyi Esih nyeueung salakina disiksa teh lantaran keukeuh rek nyampeurkeun manehanana. Manehanana oge harita teh ngalengerek kapaehan. Hatena teu tahan. Nyaksian nu jadi salakina digugusur. Beheungna dibeulit ku pecutna tuan sakaut. Anu saterusna sirah jeung awakna pada nyejak ku sapatu derbi anu pinuh ku paku susu. Duka sabaraha jam Nyi Esih kapaehan. Inget-inget soteh awakna ngarasa tiris. Sakujur badana ribeg bararaseuh. Lantaran waktu kapaehan teh manehna dibanjuran ku salah saurang upas. Sanggeus manehna lilir ngareret ka sakurilingeunana wawangunan kantor polisi. Harita teh geus haroong iwalti aya saurang upas anu jaga. Rongosna matak seber, beungeut beungis pikasieun. Gawena ngulang-ulang gegendir we. Panon kaos heulang ruyuk pependelikan. Jeung Nyi Esih cengkat hate mah hayang nanyakeun kumaha kaayaan nu jadi salaki. Tapi teu wasa. Manehna ngarasa paur lain di kieuna. Mireungeuh panonna juragan upas anu sakitu baketutna. Pantesna teh ari solongkrong ari beletak we gegendirna ngababuk hulu. Taca naon-naon geus meresen manten. Atuh koloyong Nyi Esih indi tidinya bari panenyo mah rut ret deui ngareretan ka palebah kantor. Susuganan we asmita tembong. Tapi luput teu kalangkang-kalangkangna acan. Puguh harita teh salakina keur ngagoler we di kamar tutupan bari hahargungan. Saluar awakna gareuneuk tapak panyiksa. Nyi Esih terus we ngabeng beos kakotakeun. Teu puguh nu dijugjug, sasat lempang nuturkeun inung suku. Rek terus balik ka lembur teu wanieun. Lantaran geus karong pibah laeun di ditu mah. Sapoe eta manehna ngan atrok-atrokan we bari beuteung kukurbukan menta eusi. Tungtungna manehna bus ka pasar ngalenghoy. Suku geus hese dilengkahkeun. Brak we manehna diuk teu jauh ti jongko tahu kupat. Panon mencerong kanu keur dalahar. Bari ti koro lok-lokan neureuyan ciduh. Ari peujit pepurlitan puguh tacan kararaban naon-naon. Poe beuki nyarelek maju ka burit. Bari ngarasakeun beuteung beuki motah kukurubukanana. Ting kareok sora cacing nu menta di paraban. Nyi Esih cunggelik we di jero pasar. Anu pasar teh geus parongpong kosong. Nya bingung mikiran beuteung nu nagih menta eusi ayeuna mah. Kata mah bingung di mana nya pisareun. Mangkaning guludug kadenge gegeldegan. Langit geus ngadingding sakuringeunana nandakeun rek hujan gede.
Kapaksa we rek sare di dieu. Cek garentes pikirna. Bari nguniang cengkat rek neangan tempat nu rada linduk meusan. Tapi kakarage ngagoloyo rek merenahkeun maneh di juru. Anak kurunyung teh panunggu pasar norojol hahaok nitah nyingkah bari ngulang-ngulang sapunyere. Abdi teh gaduh pamonokan. Samungi ieu mah bade nyuhunkeun widi we ngararep di dieu. Cek Esi bari ngadeg-deg keur mah lapar katurug-turug ngarsa sieun anu lain di kieuna. Sieun bek we sirahna dibabu ku sapu. Teu menang. Di dieu mah lain tempat molor nu baramahin deuleu. Tembana mani morongos asa ieu aing nupang kawasana. Sawangi we mamang. Da anjing mah moal. Cek Esi mani ngalengis menta di pikarunya. Naon? Lancang sia. Aing mah teh gablek alo tukang jaluk deuleu. Nyingkah sia. Tu di emper toko tuh tempat molor sia mah. Tukang jaga tambah nyeuneu. Pang-pang nambah ngarasa teu ngeunah ku musafir disebut emang. Teu ngalobakeun dicarita. Jung bae Nyi Esih teh cengkat indit deui ti dinya kaluar ti jero pasar. Hujan geus mimiti maralak. Dibarengan ku kilat ting burinyai. Nu ditungtungan ku sorak gelap pating jelegur. Matak katorekan tur nyentarkeun hate. Hujan beuki lila beuki ngagebret. Nyi Esih nu harita ngarengkol di emper toko. Awakna mani morongkol bae. Kasebrot ku Cihujan. Mana lungse mana tiris mucidrid. Tonggongna jibrug. Mana lapar deui. Nu geus teu puguh rasakeunana. Pendek nama. Pikeun manehna kiamat teh teu jaga-jaga teuing karasana. Bari ngaringkuk teh hatena mah teu oleh-oleh jumerit ka nu Maha Suci nyuhunkeun pitulung. Kanca dangu. Ti semet harita padumukan Nyi Esih teu incah balilahan deui. Ti emper toko. Barang dahar sakapanggihna. Geus teu ngarasa era deui namprakeun leungeunna. Ngarepkeun pamere deungeun sugan aya nu haat. Ka jalma anu lara balangsak. Bari ider-ideran teh manehna sok ngahaja merlukeun nempo kantor pidpolit. Jentul salila-lila. Susuganan salakina ngulampreng aya tembong kaluar. Ari papakeanana beuki dieu teh beuki ruksak larangsak. Beungeut beuki kotor. Buukna ngawid-wid awut-awutan. Da puguh teu diurus. Nepi ka manehna teh disarangkana mah awewe nu teu beres otakna. Malah harita oge manehna teh tas nempoan nu jadi salakina sugan papanggih. Ari balik terus we ditaluturkeun ku barudak bari ditalengoran dihoyah-hoyah disarangkana nu gelo. Tapi dasar bolon sakitu mireungeuh ka ayana Nyi Esih nu matak pikawatireun teh. Maranehanana kalah kabeuki maceuh ngahareureuyanana ting larenyoh ting haroyah bari teureun-eureun burber maledogan. Keur kitu lar aya nu ngaliwat dua jelema salaki jeung pamajikan. Nyaeta Pak Haji Solih jeung Bu Haji Siti Mariam. Urang Cikamiri bawahan Samarang. Anu kaitung beunghar oge. Harita teh tos ti maktal. Rek baralik ka lemurna. Ngadago delman kosong teu aya bae. Nya maksakeun ngeureuyeuh rek kaleuwih daun. Sugan aya delman nu ti lemurna. Ulah dihareureyan atuh barudak. Geus uguh itu mah teu cager. Hayo dimake digaranggu. Ceuk Pak Haji Solih nyaram ke barudak. Nya atuh darek nengor, Pak.
Cek budak nu saurang nembal. Dina leungeunna masih keneh nyekel batu. Ibane we meureun. Da dihareureyan. Geus kali tuh. Ulah ditalenggoran. Dan nu teu hideng oge sarua ari di baledogan mah nyerieun. Pak Haji tetep nyalahkeun barudak. Sanes gelo abdi mah juragan. Dasar barudak we teu aya pisan rasa kamanusaanana. Geura mangga tingali ieu tarang abdi di baledog. Nyi Esih nyaritana ka Pak Haji bari Cipanonna mah merebeh. Tuh geuning, eta jelema sabener-bener barudak. Nah, aya bebenyit. Hayo ka itu. Hayo ka dieu nyaring ka. Pak Haji ayeuna mah jadi ngamek ka barudak. Komo barang mireungeuh sidik. Dina tarangna Nyi Esih aya nu bohak tapak pamaledog. Bibi teh jajaluk. Ya tuh, ya lumayan ya. Pak Haji Solih nyarita deui bari mikeun duit sabenggol. Alhamdulillah. Hatur nuhun juragan. Tos kersa mihawatos ka jalmi ka Talangsara. Ceuk Nyi Esih bari nampanan. Leungeun mari ngadeg-deg bakat tingku atoh. Di mana atuh bibi teh? Na teu boga anak. Bu Haji pangangguran nanya. Lebih abdi mah juragan. Pun anak gaduh name hiji. Kenten-kenten umur 3 tahun. Namungnya eta juragan. Namawi abdi ngalakon kadungsang-dungsang jajaluk teh. Pun anak teh tiwas aya nu nyandak. Atuh pun lanceuk diberong. Jalaran bicara areng tengah serat cap singa. Ceuk Nyi Esih nyaritana teh bari murbutkeun Cipanon. Komo ayeuna mah jeung kasuat kaseuit deui kasedih hatena. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih keneh dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.